Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana dinten ieu ayeuna simkuring pada ninggal di Mang Asep di kebon. Mang, Iya kan kumaha itu teh kenaon Mang? tambal. Iya nuju iya bos. Hah? Malah buncis ya aduh. Kenapa buncis? Nya Lain tapi teh keur butuh buncis teh. sabaraha ieu kira-kira perlu sabar kintal ieu. Lain ieu sakumaha ieu kira-kira ieu sakieu. Naon nya sabaraha kotak ieu? Ya kira-kira wantuna ditebas we lah misalkan sabarahaeun gitu tah. Kira-kira berendah Lain ieu buncis. banar mah siapa? Aya buncisna mah aralus. Super atuh buncis mah tuh. Peka aduh cara Lain ieu. yang sabaraha ieu? Wah, mun di ieu mah per kilo mah 15 ribuan. 15.000? Waduh, mahal-mahal. Amun di karung mah pan di kilo atuh. Lain nu mahal-mahal teuing. Lain kumaha mun 5.000 lah ditebas wae sadayana ieu. 5.000 mah tuh tengah rasakeun ke petani di dinya mah. Ah, kumaha? Kumaha banar teh teh. Mah kieu cek abi mah mun arek-arek moal tong loba nawar. Heuh 5.000. Mun bengkeng mah Arek bengkeng mah. we tong jadi banar.